Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Sakaresmen Alia ti kelas 10 MIPA 4. Ayeuna abdi bari ngawawancarakeun babaturan abdi ngeunaan pandemi COVID-19. Bade tumaros, naon wae dampak COVID-19 kana kegiatan pembelajaran teteh? Nuhun, anu pastina menurut Abi kegiatan sekolah daring ieu teh asa kurang mendukung. Sebab lamun diperhatikeun mah suk loba murid anu kurang merhatikeun karena pembelajaran da abdi oge si sok tunduh lamun keur belajar online. Mohon. Lamun dampak COVID kanggo kagiatan sehari-hari teteh aya teu naon wae? Mun aya da teu bisa ngumpul-ngumpul sareng babaturan sok susah lamun bae angkat atawa jalan-jalan ieu sok bosen oge cicing di imah sih, cicing di rumah wae. Kumaha sih respon teteh ngeunaan jelema anu sok ngalanggar protokol kesehatan? Sok rada keuheul sebab ieu virus teh bahaya kanggo kasehatan. Lamun aya jelema anu ngalanggar mah kuduna dibere sanksi sebab jera. Nuhun. Menurut teteh naha sih virus COVID-19 teh berbahaya kana kasehatan manusia? Sebab virus itu teh mematikan. Saenggeus eta virus ieu oge merugikan. Sakitu wawancara ti abdi kana babaturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.